sebab siapa poena la ilaha illallah unu maksud angin Allah unu maksud tinu angin Allah silaturahim lillahi ta'ala dakwah lillahi ta'ala naon bae lillahi ta'ala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinnya na astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teh anu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kadadamelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang mah niru-niru bae ngematak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan ceulik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sanajan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babahari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat-liwat jana tuh aing-aing nya namanya anak nyana keperluan nyana tuh aing-aing kunaon haju aing neulekeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideleukeun ku urang haju nyana neulekeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka Mamang Haji aing Mang Haji Daek mah deres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh deulekeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora rugi 12 eta pos itu ye nyana bogoh henteu haju urang dideleukeun nya haram nya teu bogoh otak pasang atun ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres jana bogoh ieu teu bogoh ih tah tapi lamun urang geus selalu kasih nikmat iya atuh nyana urang-urang iya atuh geus bae eueuh masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus tah mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderungan anak ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalang nanggeus disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bungingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun geunaheun komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geunaheun jas komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakelelembutan nah beuki luhur puasa urang teh lantaran narita di mah ngajagaan tina dahar jeung minum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kok bisa gitu bisa iyalah udah disebut puasa hakikat pohon ka Allah maksudnya ka Allah teh Allah lain kumaha sih kieu maksudna urang hirup dihirupeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah didiukkeun ku Allah cicing dicicingkeun ku Allah robah dirobahkeun ku Allah bentak dibentakkeun ku Allah pereum dipereumkeun ku Allah ngadenge didengekeun ku Allah jadi kabeh otomatis 5 bakal nata dina hakikat teh mun dijabarkeun teh mun urang nyaho kanu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah janu ngadiukeunna ge Allah
kurang lempang dilempangkan ku Allah teu inget ka diri urang nu lempang jaya disatukangan urang nu ngalempangkeun urang pan urang teh ieu teh kaasukeun kana sifat Allah Al-Jabbar. Jabbar teh maha maksa, urang dipaksa ku ari ku Allah hirup sia hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah bahar teu dahar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ke rumah sakit hayang hirup pae pemaksaan Allah. Kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah arasa urang hirup teh nah maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ilaha hirup sia isuk pageto bawa isuk bawa minggu hareup bawa bulan hareup bawa tahun hareup dipaksa ku aing coplok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae sangu lo bakene pae duit lo bakene modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kene is dead modal sia pae sia kuari urang dipaksa tita hirup ku geus hirup sia mantak urang kudu nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah di ka manakeun lihat titah di ka Allahkeun salila urang hirup teh meme dicabut nyawa pae ngarade dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna iyalah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu jelma anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelma anu ariman kutiba alaikumus syam dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satang ka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kabeh umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min qablikum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub iyalah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tungtungna nu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal dari tararakwa aduh ieu lain sambaranna tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksub pe ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan moal aing moal nyarekan ke sawal karak aing dar-dar deui di bulan Ramadan mah la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa lamun urang nyaritakeun puasa sakadar teh dahar teh nginum teh jima neangan nu kitu mah ambalaya boro-boro kolot budaknya bisaeun puasa kos kitu mah sakadar teh dahar teh nginum teh jima nu gering rada cager setik ge bisaeun tah mah kos kitu mah teh dahar teh nginum teh jima mah disebut ge puasa umum
umumna manusia puasa kos kitu di imah urang puasa teh karar itu, tetangga urang puasa teh karar itu, di kantor puasa teh karar itu, di pabrik puasa teh karar itu, di jalan di pasar puasa teh karar itu. Umumna manusia puasa teh kos kitu. Bahkan ieu mah anu dikhawatirkeun loba jelema nu puasa kamin shaimin, loba jelema nu puasa hampir ngan sakadar boga dahaga jeung lapar doang puasana teu ditarima ku Gusti Allah. Ngan sakadar nahan lapar jeung dahaga, Masya Allah mantap cing eta puasa kos gitu. Aduh. Nomor kedua mah puasa nu ngajaga anggahota. Tadi mah ngajaga beuteung. Tadi esian kudahareun ku inumeun jima jeung pamajikan lumrah naik kuari puasana puasa anggahota. Tapak lain tina dahar nginum jima tapi tapak seluruh anggahota. Mata urang ulah sakahayangna didelekeun ditinggalikeun, celi urang ulah sakarep urang didengekeun dikupingkeun, irung urang ulah sakahayang diambe-ambekeun, mata urang sungut urang ulah sakahayang diomong-omongkeun, leungeun urang ulah sakahayang disuruh bak-cabak dirumpa-rampakeun. Kitu kene suku urang ulah sakahayang urang sakarep urang dilungkah dilengkahkeun. Mulai ku ari ku urang diatur sajroning bulan puasa rek beurang rek peuting mata ku urang dijaga. Nu biasana urang sok nonton TV di luar bulan Ramadan, coba di bulan Ramadan mah urang kaluarkeun ta TV. Pak kuna dikeluarkan renyek aja nek meuli nu cekas jangan ngabuburit bulan puasa bapak goblok tanu kos. Pak eta geus bagus kok dikeluarkan leutik teuing meuli aya anu teh mah dengan 24 inci hayang nu sabaraha tuh Pak aya nu 150 wah ieu bapak lain ibadah pasti. Yes, kadanannya nangan nasehatan ka anak, ka pamajikan, ka incu mah bisa-bisa diri sorangan heula di akhir zaman kieu. Geus geura metak di jero kamar, geura bersihan, geura pel, sajadah geura amparkeun. Tasbih mun bisa mah ulah hiji 10 20. Kitu keneh Quran 20 30. Pak loba amat jualeun. Siapkeun ku urang bulan Ramadan ya komo nu geus kolot mah umur 40 50 60 buah datang deui buah henteu ka Ramadan hareup mungpang-mungpeng di bejaan dielingan ku kiai aing deuk ibadah nu mantep lah di bulan Ramadan ieu mah ye bulan Ramadan kamari bisa ngaji Quran bisa tamanamatkeun Quran sakali sugan Ramadan ieu mah bisa 10 kali seteka mamana mantap kurang siapkeun pemajikan anak ye neng nya tah 10 juta jang bulan Ramadan jadahar hungkul ieu beusi deuk beli pakaian 10 juta tanya ieu jang sedekahna 10 juta waduh pemajikan lagi geus bungahan jasa tuh alhamdulillah barang menang dompet pemajikanna puyang leungit kongkorong ka mana ceuk kongkorong kongkorong bebe jaka salagena ka kongkorong leungit aya eta nu 10 juta sial tak haji cenah nipu tawa kos gitu atuh suwe teh ngeunahkeun nah ieu petakeun ku urang kakak emang di mana ka haji ulah diganggu nek di kamar bae ieu ke masjid ke waktu nek maca Quran sebab Quran teh kapan diturunkeun unzila diturunkeunana dina bulan Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Jadi abah lagi salat yang mendek metak bae jacak kiai ge ai puasa umum mah gampang tah ieu mah
puasa ulah loba dedelean dedengian ambean omongan raragapan jeung lelenggan kan hese ai kaluar mah geus abah mah deuk di jero kamar bae eta mah memeh der geus ka sorga teh jalan memeh der geus rohna geus aya di sorga memeh der teh geus aya di sorga tah mun paeh geus moal ka mamana ka sorga eta mah geus kos kitu ya Allah. Sebab mempersiapkan diri bungah jasa ku aya da bulan Ramadan man fariha bidukhuli Ramadana sahaja lemah nu bungah jasa ku datangna bulan Ramadan disambut dipersiapkan diri urang dek nyambut bulan Ramadan teh ku bunga lantaran Ramadan teh awaluhu rahmah wa asutun maghfirah wa airu itqun minan nar oh lain lalagan awalna rahmat tengahna maghfirah tungtungna merdeka tina neraka bebas lain lalagan pantam nak dipersiapkeun lamun aya kolot nu modal geus kitu indah jasa moal ka kiamat asana dunia moal ka kiamat masyaallah dedelean mata ya Allah hese jasa di bulan Ramadan teh lain nyeutikan dedelean endahan nambahan nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV bebejana ngabuburit emang burit bisa diteangan Gus ya jadi kudu diteangan burit make ge burit datang kecuali berit teangan Gus ya berit karak burit bete kudu atuh kayak datang sorangan lamun sore ti di motor mobil bru di kamarana eta cakula di kapuri emang aya nu maca sholawat berjamaah teh naon di puri aya cenah kiai nu mimpina saha nu mimpina teu pake calana cenah si mbak budak asal sore baget ya Allah ya Rabbi nanaonan jelema barang di deuleu deui aya ki hajian ki haji no kolot ka ditu nek naon deui bajir ka mana bali Ponteng Suri lah bohong lalu omong kiai lah cenah teu variasi doang teu Ponteng Suri ge geus barada ngora bae cenah kiai hirup ya Allah kolot teuing di imah mana leunuh di imah cenah lah jangan sakumaha balon tali anginan lambeng aki jadi kasurupan kieu coba di bulan Ramadan itu ningkatkeun ibadah daripada di bulan Ramadan leumpang maningan es tasubur es udang lohor sotor teu kudu make sunah tasot assalamualaikum assalamualaikum di dunia kene deui di tempat sholat hudang asar tas asar ge hudang maghrib beres geus aman tah puasa kos gitu aman daripada dulu lempangan neulean sagala dada susu ping-ping jeung sajabana maning hees bae geus sama puasa geus hebat jasa geus sama puasa geus aing mah daripada lah bentan neuleun TV minimal komun we geus maning hees bae geus cek pamajikanna negatem meleh mah ayo puasa boro-boro sabulan satahun ge kuat tong puasa kos gitu lalu ngomong nini baik orang babarengan ke di akhirat kanyawan ge ieu bata ieu aya anu nyekelan tasbih di hareupeun imah ieu baca sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim bapana tuh hebat jasa tuh cak mana bapak sia tuh keur wiridan tuh menang di Cilongok meureun wiridanana sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim tuh bener bae ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad peureum keneh mah aman barang beunta masyaallah beda jeung nu di imah tah budak tuh kan bapak sia tuh dengekeun ku sia tuh aja putih pasti aja hideung amat tuh di deuleu ka mana lompat teh si budak asana kadinya kontrakan tanyakeun deui Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad teh paeh teh baki-aki
takku galedeg gitu di mana ge gadoana geus teu beres atau di deui galagat ku jana ge mata ye deh mata hese jasa ya Allah ya Rabbi lamun bisa urang mun bisa ye lelempangan mata dijaga mangga lamun teu bisa mah teu banding di imah bae geus kolot mah komo di imah bae ngajaga mata ditanya ngaji moal ka itu malah kunaon mata lah ngajagaan mata bae hese lelempangan bae mata mantak deg di imah bae eta lamun geus ki haji boga pikiran ngajagaan mata geus hebat berarti hebat ku ari mah panceuli bae ge embung biasa kosong tina musik embung geus puguh dihareup ngadengekeun TV musik geus TV geus macam-macam keluar dicocokan gundang gedung dung dung jar ditalewos kitu jauheun begitu dek gundang gedung asan teu naon nya puguh tabrakan goblok sia eta ceuli ceuli masyaallah Yahudi ye pohara jasa ye nyiptakeun kaheureuyan datang ka urang ulah itu ibadah datang kaya Allah ya Rabbi ieu ceuli teu meunang pre ceuli kudu terus bae ieu jaga coba mata masyaallah teu kuat gasa cenah kiai nah lamun teu kuat diminimalkeun nu tadina urang nonton TV datang ke jam 12 datang ke jam 9 bae ke nonton di jam 10 keren jam 11 hese kau datang ke ulah boga TV mau ulah boga TV mah paeh nyana teu boga TV geus mantep jasa kasana aing geus dara deukeut ka hareup lah aing mah geus moal boga TV lah geus TV moal HP moal geus sirup deuk jeung Allah bae tah eta kakarak mantep bu ieu mah kiai kipu doli bae HP boga 5 HP ieu paranti undangan ieu paranti keluarga ieu paranti tatangga nu ieu mah khususon ila ruhi apa yang naon apa Gusti Allah nu eta mah teu meunang aya sasa nu eta asal nu eta berdering keluarnya ngahapena ge handapeun tangkal kalapa tek raga gitu tak kalapa lamun teu kahadapeun tanggal kalapa ka WC angel di WC tuh eta mah sebab HP khusus hon eta kos kararitu eta kuari teh masyaallah jadi merenangan isi nagan makhluk doang ke Allah mati isi cik coba di bulan Ramadan mah lantaran Ramadan mah ieu bulan muhasabah bulan introspeksi diri bulan paranti ngadeukeutkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan coba urang tingkatkeun mata jaga duh indah jasa lamun geus bisa ngajagaan mata tapak dahar nginum jima puasa umum tapak napaan dedehan tapak napaan dedenyan tapak napaan aambean tapak napaan omongan nu teu puguh tapak napaan ceceklan nu teu puguh tapak tina lelengkahan nu teu puguh tapaan ku urang ulah tapak teh di handapeun tangkal caring bae tapak di handapeun tangkal kayu gede hayang datang keris hayang datang batu kocak kelurnya anu kocak blon eta jelema tah napaan mah jang kaherat mata ceuli irung sungut eta teh hese lain lalagaan lantaran kudu boga maksud nu matak disebutna eta teh puasa khusus berarti puasa thariqah dina thariqah makan di istighfaran per anggahota ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu tidak dedeleuan Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti ceuli astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti ceuli hampura dedengean anu henteu diridoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja
irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu teu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaih tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh tu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaih dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaih kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaih leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lelengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridhoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin angga hota deuk wudu bae ku urang diisigparan kebal deuk wudu teh tarap awal modal kedek berangkat sholat nageh di istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaih mata astagfirullahalazim celi astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat tekoski lain zikirna zikir mah di lagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal ambon gua ledek kieu haju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon babeatkeun habat torekat kos gitu ieu bohong lamun nyala di bon diundang kanu sugi ilallah nage buleun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah diundang we kanu susah ilallah la ilaha illallah beres kieu pan sagede ngamat berakatna letek torekat si kos kitu ieu tah torekat tah mulai ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula tuh nurutan baheula dek salat mulai ti jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jak keur menta hampura mun aya awewe di deuleu mah nya istighfarnya deuleu astagfirullahalazim bagus amat astagfirullahalazim Gusti ciciptaan Gusti di mana eta sih tempatna Gusti astagfirullahalazim ye cak Allah ku galedeg sia meureun tah hese cantelkeun ka Allah karek bisa ai kitu mah ngahaja-haja capek mantap kudu boga heula aturanana mulai ku ari geus jageus di istighfaran meureun geus aya sabulan 2 bulan 3 bulan timbullah bakalna isin al haya minal iman isin ketika orang neuleuh awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram isin siapan istighfar bae pan dideukeun teh Gusti astagfirullahalazim itu kene dedengen ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang ulah tuh seakan-akan kitu ulah tuh henteu atuh Gusti geus sanajan nyana aya di nightclub sanajan nyana aya di bar sanajan nyana aya di tempat musik kulantaran nyana geus dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana-nyana urang-urang henteu Gusti abdi mah Gusti henteu hampir teu kadenge bae jadi letikeun pan musiknya tuh ya nah mulai itu hari terus we deuk sare istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi memeh bismillah astagfirullahalazim Gusti ti mimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot tampura Gusti mata sedengkeun maot eta kapang kembang paeh lamun kebenaran ku Gusti teu dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh guna ku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti ai paeh ge aing geus teu ngadang geus teu mawa dosa mah masalah Gusti hampura mata abdi Gusti celi abdi memeh abdi saret irung abdi sungut torekat teh praktek itu tanda nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantak ieu pendidikan torekat nu eueuh ku ari barang kamari ieu mah can norekat wauh jeung tatangga barang geus norekat teh wauh jeung tatangga emang kudu kitu kamari mah keur can norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejem kan jadi kieu sih torekat kamari mah keur can norekat nyana dahar biasa bae barang norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya iya tah pendidikan praktek nanu SG diasup-asupkeun bae torekat gaji henteu cilaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere pe secukur ka orok
peso cukur mah jangan nyukur di dia minimal lu handap jangan ada lain jangan ngeretan bawang peso cukur jangan ngeretan bawang kakeret sia peso cukur mah jangan nugas lihe nyekel pesona iya main asup-asupkeun bae pedagang teu mondok asup torekat pegawai teu masantri asup torekat pejabat teu masantri asup torekat gede hulu sia kena nomor kopeana ge 50 nomorna ye sabarukan kumaha nu hese pendidikan praktekna iyalah didenge-denge teh torekat teh oh kuari mah aya perguruan torekat sakumaha penca torekat mah makin ngaguruan ka dituna makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani urang lamun nahanan mata teu make rohani capek geura ketika orang neuleuh awewe jabirahi urang teh naik komoner urang Lampung mah nu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureuh teh ya Allah ya Rabbi adatna nu gede teh saha coba nu teu kuat jabirahi tama naik sorangan tama birahi naik sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese urang resep jasa ka Jaipongan resep jasa orang teh ka keliningan resep jasa orang ka degung resep jasa orang ka rock and roll resep jasa orang ka kitu dangdut resep jasa orang teh ka jazz nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep urang deuk saha nu nahan tah moal bisa tah ka resep dipaksa ku urang kita ulah dedeket moal bisa boro-boro keur lain salat di jero salat urang keur salat Allahu Akbar aya tukang es dangdutan tukang es sial jasa deh musiknya dangdut tukang es blon dah tukang es nengong nengong nong 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 nengong 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 ye cekurang teh lagu omat dah nengong 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 urang kagarak datang ke Goiril Magdubi nengong nengong heueuh omah kajen ku kumaha nengong 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 jangan musikan siapa sih goblok budak musik nyanyian instrumen berarti teman kuna ngomong kos gitu tuh tolol ke sholat saya nu bisa ngahalangan moal bisa ayo pendidikan rohani nu bisa ngahalangan nu tadina di zikiran kurang kemudian di istighfaran setiap saat awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya orang belajar istighfar tidak belajar supaya bisa setelah bisa supaya jadi ahli setelah ahli urang geus ngeunaheun bakalna jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat tina 9 makom nu pertama adalah tobat eta bae heula ulah waka mikiran selanjutnya makom tobat bae nobatan ieu heula tah dedeleuan dedengean ambean omongan beteng dubur kubul leungeun suku leungeun golbu mulai geus ti dinya tah kuari neuleuh motor Mio bagus amatnya warna hejo jambu mantep sabaraha duitnya eta mun ngridit DP na sabaraha kada DP na sabaraha 500 tolol jahoan nyana ngridit berarti bego teh budak teu boga kaisi dulu tah eta kan tina dedeleuan dari mata turun ke hati mulai urang resep ka Mio eta lah nu ngahalangan antara urang jeung Allah naik urang kuari ka Avanza sabaraha duit eta timbul joro-joro ka jero hate halang-halang leuwih gede urang ka Allah lain beki deket ka Allah teh beki jauh kehalangan tadi maka karaku Mio kuari manggeus ku Avanza naik deui ka Innova naik deui makin loba nu dipake ka resep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah torekat eta jang nyingkirkeun eta lain beki norekat ka dieu beki wah para jasa malah asup torekat ge mayar deui torekat si kudu bayar heran aing mah mahar 100 gram sakumaha hikmat hikmat tuh kos kieu mah hikmat papan ilmu jurig tah mah kos itu tarekat mah ilmu ka Allah neuk ma'rifatullah wa rasulih mah neuk hayang boga nur ilahi tah lamun urang kuari ngahaja-haja meureumkeun mata capek
aki-aki tita ulah lain mahram jeung nini-ninina ya naik mobil nu geulis nalekeun da kitu mun teu kun nini-nina dikitukeun heuy aki-aki nalekeun kos kitu bae normal nih normal sih normal pantas aki-aki aduh aing ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing dek sanu bisa ngalangan sebabna ruhanina can dididik daek kukumaha ge daek bodar hese bae dipereumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha ge hese bae naon sebabna sebab lu berangkat kos kitu bae ruhani sedangkan ruhanina can dididik ketika nya maksakeun aya awewe geulis perem capek kaduhung amatnya tadi ka mana leumpang nanya di dalam oke blon kan capek jana bareng di dalam waduh semampai itu tadi bae di leuleubah takana teh capek ruhani lamun teu jeung ruhani mentak eta norekat teh ya tah mulai di zikiran la ilaha illallah la ilaha illallah kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula datang ke terasa orang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hati orang haram teu dideuleu ketika aya musik haram mulai didengekeun teu didengekeun aya mah aya sabodo geus bae jadi urang kendeuleul awewe teh kos teu kadal kumaha kadal aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema aing rindu kosa ka kadal eueuh jadi anggap awewe teh kadal ulah diomongkeun hei kadal ruhani mulai tuh ajupan tengah peuting zikir lagi kenahan saat batur keur pula sare urang mah hudang jadi titah mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah tina nu aya nu dimaksud angin Allah mulai ku ari dek ka mana ente dek silaturahmi maksudna dek ka Allah zahirna silaturahmi maksudna dek ka Allah lain maksud ndek neangan susugan we cenah silaturahmi ka murid masugan aya nu mere nah geus lain ka Allah geus kiai bangpak nu kos kiai mun aya kiai ndek menta ka murid kiai bangpak nu kos kiai blon tama kiai ieu cenah jang majlis tinggal majlis kiai blon bangpak tama bangpak teh bangpak teh heuh bangpak keseueur wadiat teh kos kitu bang pakarana nah mulai ka Allah ieu mah adapun engke nya dibere urusan Allah dek ngariung dek ka mana ya dek ngariung maksudna naon susuganan nyaputnya maksudna susuganan yang meliban mobil kiai bangpak teh kos la ilaha illallah eueuh dimaksud angin Allah dek aing mah dek dakwah dek ngajakan jelema dek dika Allahkeun adapun mereknya nak urusan Allah tahu aing mah teu maksud kos kitu sebab sapopoena la ilaha illallah unu maksud angin Allah unu maksud tinu angin Allah silaturahim lillahi ta'ala dakwah lillahi ta'ala naon bae lillahi ta'ala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinnya na astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teu aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kadadamelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe mulai ku hari moal berat ketika neuleuh awewe ih dilarang ketika aya musik ih dilarang ketika aya omongan goreng teu bagus ih pan dilarang jadi otomatis tet ngeunaheun nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang mah niru-niru bae ngematak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan ceulik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sanajan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babahari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat-liwat jana tuh aing nya namanya anak nyana keperluan nyana tuh aing kunaon haju aing ngeleukeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu
nyana didelekeun ku urang haji nyana neleukeun deui haji barang nyana nawaran kula ge bogoh ka mamang haji mang haji daek mah deres mun kitu mah mun haji nyana teu bogoh deulekeun bae teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora jadi rugi 12 eta pos itu ye nyana bogoh henteu haji urang didelekeun nya haram nya teu bogoh otak pasang atuh ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres nyana bogoh ieu teu bogoh tapi lah orang selalu kasih nikmat atunya nanya orang-orang atuh geus bae sebuah masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus ka mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderunganna ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalang nangis disingkirkeun ku ari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bung ingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun geunaheun komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geunaheun jas komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakelelembutan nah beuki luhur puasa urang teh lantaran narita di mah ngajagaan tina dahar jeung minum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kok bisa gitu bisa iyalah disebut puasa hakikat pohonna ka Allah maksudna ka Allah teh Allah lain kumaha sih kieu maksudna urang hirup dihirupeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah didiukkeun ku Allah cicing dicicingkeun ku Allah robah dirobahkeun ku Allah bentak dibentakkeun ku Allah pereum dipereumkeun ku Allah ngadenge didengekeun ku Allah jadi kabeh otomatis 5 bakal nata dina hakikat teh mun dijabarkeun teh mun urang nyaho kanu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah janu ngadiukeunna ge Allah urang lempang dilempangkeun ku Allah teh inget ka diri urang nu lempang ja aya disatukangeun urang nu ngalempangkeun urang pan urang teh ieu teh kaasukeun kana sifat Allah Al-Jabbar Jabbar teh maha maksa urang dipaksa kuari ku Allah hirup sia hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah bahar teu dahar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ka rumah sakit hayang hirup pae bae pemaksaan Allah kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah arasa urang hirup teh naon maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka iraha hirup sia isuk pageto bae isuk bae minggu hareup bae bulan hareup bae taun hareup dipaksa ku aing coplok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae saung lo bakene pae duit lo bakene modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kene is dead modal sia pae sia kuari urang dipaksa tita hirup ku geus hirup sia mantak urang kudu nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah di kamana keun titah di ka Allah keun
salila urang hirup teh bebe dicabut nyawa pae ngarade dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna iyalah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu jelma anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelma anu ariman kutiba alaikumus syam dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satangka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kabeh umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min qablikum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub iyalah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tungtungna nu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal jadi tararakwa aduh ieu lain sambaranna tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksub pe ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan moal aing moal nyarekan ke sawal karak aing dar-dar deui di bulan Ramadan mah la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun awewena embungeun bae embung jajore meureunanan awewena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna lain beungeut jelema beungeut perang aya teh jelema teh nu geus kitu tah embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 disuratan ku awewena Kak nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai kakak nyaan mah ka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh jahirup mah moal kebeli di dunia adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak kuari mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat si budak kunaon yang di SMS teh jadi koneng kamari teu bogoh haji kuari jadi bogoh eta ka kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi udah teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang gawe awe teu daekeun antepkeun puasaan pokona mah sabar peke 7 bukana make cabe rawit maksudna naon abeh pahangna ka mana lawan di suhut urang nu pahang engke nyambung ka ditu engke nyana panas gelisah ya minimal sungut pahang lah sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut tuh pasa pelet eta pasa pelet siapkeun 7 batu teuneun di hareup bismillahirrahmanirrahim Allahumma layyan qalba sarwiti bintasam kama layantal hadid fi Daud bin Nabi Daud alaihi salam Allahumma kama layantal hadid layyan qalba eta ngan panjang kana moal diteruskeun kudu direkam pan
artina Allahumma lain Gusti muga ngalemeskeun kolba di sarwiti kana hate si sarwiti kamalayan tal hadid sakumaha Gusti ngaleuleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh lain kolba sarwiti Gusti wasan buka cabe rawit cakil ilag bae jam 12 beting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka Imah Sarwiti. Imah Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lam. Fah. Tah mun ragag ka batuna bleg nyana ngarenjak tuh. Ngarenjak ke Sarwiti. Guys, eta malam pertama karena ngarenjak doang. Ieu la'alakum tatakun ye. Siapa kuasih. Wirid kedua kali Allah panjang direkam ku sialah beres tiupkeun deui ke jam 12 batim bismillahirrahmanirrahim fah sarwiti blum kerenjangnya bentanya mulai teu bisa hesta malam kadua mah ya tilu berarti il qala Yusuf li abi abati inni ra'aytu 'asharan kawkaban syamsa wal qamara ra'aytum fu sarwiti zaid ita'alallakum takuji lalawara leles ujian hatena ujian awewe kakarak 3 peuting doang geus jaed ka 4 peuting mah nyana geus mulai leumpang keluar asa kadeuleu bae euy jaed aya ucing ge euy jaed ucing jaed sia mah rarasa aing jaed bae cek cenah ngeuleuh jelema kasep mah kitu sakos ge jaed bae si kabeh jaed bae sadunia nu ayangan jaed doang weh lain lalawar eta kos kitu masyaallah nah ieu mah kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mantak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teh dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata celi irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep bae batal puasana mungguh nyana ai urang mapan kuari tiap puasa mun dahar nginum ngahaja dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasana resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal komo ngahayalkeun ieu mah tuh buka beuh lamun jeung bonteng suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan siropna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep berenana nikmat jasa tah batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan latarannya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh celit teh dan lain kecenderungan hate teh meunang kasalian aing urang saka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika sia na dahareun sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika sia na pakaian atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos kitu atuh puasa kabehan mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh. Rorongsokan. Nyaho teu rorongso limbah mah pana tuh bo di dinya epa dihijikeun jeung segala plastik jeung besi jeung wah dihijikeun ditimbang dirut bae geus kabeh. Kurang saeutik mah puasa bodoh. Nah ieu bakal ieu rorongsokan ieu. Puasa ieu. Basa limbah ieu geus. Eta urang teu ngitung-ngitung kumaha-kumahana.
pembatalan teh anu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nemantak embung ka mana yang di imah bae di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim dek maca Quran dek maca sholawat dek zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sebenarnya mah lain awak puasa mah ruhani sebab di dinya ge la'allakum takun ari la'allakum tatakun teh ruh ai nu ngajaga kana paharaman nu ngajaga kana kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tatakun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umum nama nu sakos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tatakuna ruhani ketika orang neule anu dipakai ke haram ku Allah ruhani orang lantaran geus dididik nanaonan neule kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku hari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku hari tuna kecenderungan hati maunul mailul qalbi tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantak makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae nikmat diimah betah teh sakumaha tadi tah urusan di dapur dan lain sebagainya nya nangis ka Allah bae ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus hese jasa sakabupaten hiji ge boa saprovinsi hiji ge boa ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga ketika menang nikmat lain neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat ketika dibere musibah lain neuleuh musibahna tapi nu dideuleu nu mere musibahna ketika manehanana dirobahkeun lain neuleuh robahna boh diri boh batur neuleuh nu ngarobahkeunana ketika dicicingkeun lain neuleuh cicingna tapi neuleuh nu nyicingkeunana ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh dalam dunia ieu rupa-rupa lain neuleuh rupa-rupana tapi neuleuh nu dirupa-rupakeun 5 lamun ku urang hakikat teh kos kitu tabal kaluar tilih perguruan di Indonesia di luar Indonesia sadunya 5 bae ketika aya nikmat urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat Allah ketika urang menang musibah lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji bae Allah ketika urang robah lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana ketika urang cicing lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang nah etalah tah lamun urang geus selalu kadinya hakikat ngaranna hakikat sok bae geura ge urang terus bae ka dinya ngan eta mah sakadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul nu bisa teh para nabi kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh di ka Allah lain Allah-Allahan mah ketika zikir nah silakan timimiti la ilaha illallah kuari dia kopikeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantak kulaba eta ngadenge anu zikir teh lantaran teu guguru hese nah kukula sok dibejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajen sorangan ge kopi ge sarua la ilaha illallah di hate ge sarua la ilaha illallah ketika urang deuk rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepet kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampili we teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna berarti kan can ke guru nu asli kabet ngadengena kabet mata kata teu beres kos kitu sukunkeun la ilaha illallah la ilaha
illallah la ilaha sok kencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah sakumaha ngaraga gaji la ilaha illallah goseng puyeng cenah ditorekat zikir kos gitu enggak can bisa komo praktek dasar kesejabana ieu nu dibejakeun supaya hati-hati ulah babari norekat mondok torekatan mondok sia mau norekat teu dek mondok hese aing mah ieu kuari di Cisoka aya torekat di Belaraja aya torekat di dieu di Curug aya torekat puyeng aing mah ngadenge torekat ayo jelema da kos kubasi lintuh jelema mah atuh beuki dahar eta lah malah kudu disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikir lagi teu bisa atuh zikir gandeng jasa zikir mah teu gandeng-gandeng ja ruhani teh ka Allah deg gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jang narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mun deuk halkohan ge kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah kos kitu zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat makin ka ditu nama geus teu gideg-gideg acan torekat pertama jang narik-narik la ilaha illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kali kos endog urang beubeureummna aya puputihna aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng mengke kos kobo dewe eta ngeunaheun jasa tah geus eta dia ngeunaheun geus teh la ilaha illallah la ilaha illallah geus aya mun aya di lembur kos itu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek na gantung sasar maksudna jalain kitu lain ih kumaha sih itu hese kita dita istighfarna tuh ya makin kali itu makin izin makin bungkanya hoan bantah ka ditu nama aneh guru torekatnya kadang-kadang make lepis mukanya hoan make tudung ka ditu nama make ieu daun karang-karang belangkon atau ka dieu make barang di Jawa teh karang-karang tudung naon bari Jawa teh laken dan mantak di lumur beusi aya anu make lepis make laken eta guru torekat tangis itu beda sorot mata lain deui tah ikeur carita tah nyana mata lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah tuh ya biblut mah kos gitu jadi jada beraga coba cegana teh mungkin takut lambat jadi terserah di dia mau ditutup aja tuh kumaha ana bae geus tutup salah ya tak iyalah naon gitu kan urang keur carita ieu supaya hati-hati artina eta kos kitu teh hese jadi begitu ka Allah baik ketika nyala lempang lainnya nu rasa lempang asa aya nu ngalempangkeun robah asa aya nu ngarobahkeun Allah geus selalu ka Allah diuk asa ka Allah asa ku Allah geus Allah bae ti Allah ka Allah ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah kitulah ahli hakikat geus jana manyana bae ngan geus kos kitu ke geus moal bisa campur hese sebab embung robah hati teu bisa kadesek teu bisa katitah teu bisa kumaha nyana bae ngeunahna nyana ka Allah kumaha nyana bae geus hese nah ieu lah geus teu bisa kos kitulah urusan-urusan ahli hakikat tapi anu bisa ngendalikeun teu model Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli hakikat ngendalikeunana biasa luhur jasa berarti Abu Hasan Asy-Syadzili biasa bae terkendali Imam Syafi'i madzhabul arba'ah para ahli-ahli hakikat terkendali biasa atawa guru-guru urang anu geus datang ka hakikat biasa bae
Jadi tergantung jelema-jelema nalah kuat apa henteu na. Ketika nun teu kuat pasti di bawah. Datangnya na ka hakikat ngan tetep teu kuat. Nyana embung terasa dikendalikan sehingga teu kuat handap kene. Sanajan nyana geus datang ka hakikat. Aya nu geus luhur mah biasa bae. Jadi gerak Allah baik. Ketika der tadi itu gerak Allah. Ketika der tadi gerak Allah. Henteu asa terkendali ku lain Allah. Ieu mah keur carita hese urang nyaritakeun puasa khususul khusus eta mah puasa para rasul, puasa para nabi, paling puasa para kutubul aulia. Puasa-puasa nu biasa paling datang ke puasa khusus. Nah ieu keur carita meraih tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena. Nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar. Nu puasa khusus mah komo, nu puasa khususul khusus mah geus teu kudu caritakeun. Puasa umum ge iraha nolna. Ketika dinolkeun biasa bae nu umum ge japa mere Allah tah mah. Aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar, aya kiai mah teu menang-menang Lailatul Qadar. Aya karyawan mah geus bae ngan pasrah ka Gusti Allah jahirup sakikeuna, der bae dinolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta ya menang. Aya kiai mah mikiran pan ieu murid nu daratang sih. Sial anu ngazakat fitrah bego ya murid atuh kahayang aing mah marawa bingkisan atuh eta mikiran kos kitu bae kiai ondo tah jauh tah maka meunang Lailatul Qadar tah kos kitu tah napaan mata napaan ceuli napaan irung napaan sungut napaan beteng napaan leungeun suku bu tapaan ku urang kuari ulah cenderung kana pamere, ulah cenderung kana dunia, ulah cenderung kana makhluk. Lamun geus bisa kecenderungan orang dijaga di tapaan, plong bakal. Ngidaheun bakal. Ieu mamikiran mekol lurah can aya merenya. Ingeteun teh ka ing lurah ya. Engke bae tanggal 20 di SMS. Kok camat can aya sih? Pae hirup ta camat. Kok bupati can aya sih? Kadanan anti bati pemerintah. Ulah aya kecenderungan anti. Duh, Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu mazhabul arba'ah Malik bin Anas. Imam Malik putra Anas, guruna Imam Syafi'i. Anu Imam Syafi'i mondok ka Imam Anas ka Imam Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah. Begitu datang ke dinya dibaca, naon eta? Ieu surat naon? Surat ti gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i, nah nama Syafi'i Mekah nek mondok ka Imam Malik di Madinah. Saekeun ku jan, set. Ice. Mondok make surat-surat pengantar ti gubernur. Emang kunaon? Aing memeh nyana datang geus dibejaan ku Allah. Bahwa Syafi'i bakal mondok di aing Allah geus dabejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur wah bau merikak bulu urang mah geus kitu aing geus bejaan ku Allah teh kudu hese-hese kamah teh si pangkat pohara amat urang mah lamun aya pengantar ti gubernur wah jangan kemana-mana ya sini aja mondoknya sampai saya bapak kebangun rumah gubernur kan ini pengantarnya wah kiai neraka mah kos itu. Yes, Imam Malik ku susah-susah nanya nama. Padahal mah pedagang Anas saya. Dilanjutkan ku Imam Malik dagang. Lantaran hatena eueuh seutigeun kana dunia, dagang mah dagang lantaran teu dipikir aja rugi. Dagang mah dagang teu dipikir aja rugi. Sebabnya nama terus bae ngaji, ngarang ngaji. Ya, otomatis dagang dengan sakicep rugi beak kabeh. Geus we jadawan ngaji bae peuting ijtihad ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i ngajoak urang dapur euy kunaon beteung pamajikanna jeung anak ngajoak ieu waduh wah cenah ieu gaji mah ngaji bae teu ngebul atuh pan aya geus beak jualeun geus eueuh dahareun geus eueuh nu deuk dijuali mah kabeh geus beak kabeh beak kabeh keluar Imam Malik kenteng dicokot kunyana 3 jual ieu jang dahar Masya Allah eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup
imah mangke bae di nu itu di alam nu itu pakai mangke bae di alam nu itu moal kebal urang ninggalkeun ieu tah imah bakal hayang sakumaha di sorga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna pakaian hayang sakumaha tuh di negara nu itu kuari ulah di pikiran jualan kabeh pake dahar paeh itu imah urang itu negara urang itu pakai urang terus lantaran kabeh ka Allah tuh heueuh atuh coba pamajikan urang nasehatan gitu ayo coba ku ente nasehatan hei ulah ngomong nanaon ieu kedeung deui urang bakal ka mana ka ditu ka sorga lah terus bapak kolot mah eta sorga geus teu bisa urang geus ngredit Imam Malik bata kenteng poe eta poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun kenteng deui bocor teh oh masalah cek cenah urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu di ditu geus disadiakeun imah urang pake urang sagala urang moal kebel ieu bocor pindah kan teu bocor di dieu tah di imah teh jatupan ka dieu di dieu bocor ka dieu tah ayo bae kan sakur teu bocor mah ka dieu tah kitu hese amat sih urang mah kakarak ngecelak we ke pamajikan heuh tuh padahal belah dieu teu bocor urang teh tapi atuh geus ulah mikiran bocor di dieu bae dah dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang puyeng urang insyaallah hese duh ya Allah ya Rabbi tuh Imam Malik sagesta beres Imam Malik lantaran kadenge ku nagara bahwa Imam Malik sakitu hebatna Imam Syafi'i ge muridna tapi susahnya luar biasa dibere 3.000 dinar uang emas 3.000 dinar jang naon eta jang meuli imah jeung kendaraan jeung sajabana tarima ku Imam Malik teu neun hadapan bebedak lawang digali wasiat ka anakna nak abehannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah balikeun deui ka pemerintah mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikeun mun anakna bikeun ka anakna bikeun deui haram abah anak abah turunan abah ngadahar duit pemerintah moal bisa ibadah nya dengekeun muhun bah teu keubal Imam Malik maot digali dianterkeun deui pangneangankeun kiai nu kitu pangneangankeun coba nu mantap teu maot Imam Malik mah datang ka kuari kitabna diaraji di unggal negara sadunia Imam Syafi'i teu maot ieu kurang diaji teh Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh tulang belulangna hudang deui nyaritakeun tentang puasa nyaritakeun tentang hikmah puasa teu maot Imam Syafi'i mah Imam Hambali teu maot Imam Hanafi teu maot diaraji kabeh kusababna teu mikiran dunia nya nama kadanan ku kitu mah atuh ulah proposal teuing atuh puyeng biasa tah deuleu Imam Syafi'i sarua bae begitu Imam Syafi'i tira ke Mekah memeh asup ke Mekah boga jana duit cek Imam Syafi'i ieu Mekah teh tanah haram diharamkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala isin lamun asup ke Mekah kudu mabawa dunya memeh asup ke Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i ayo datang fakir miskin dan lain sebagainya teu boga naon kakarak Imam Syafi'i asup ke Mekah aing teu isin asup ka tanah nu dimuliakeun ku Allah teu mawa dunya lamun aing mawa dunya isin jasad di hate aing aya mawa dunya isin ka Gusti Allah percis ka surang ka Mekah kos kitu babakalan teu sakeben teu jadi malah ngahutang deui di Mekah ge pohara jasa kabang deui ka hutangna oblog goblok tolol ieu urang jauh jasa tah ieu keur carita jelema anu ahli Allah mah kos karari itu Masya Allah karim nah iyalah dahar nginum jima puasa umum dama kos kitu mah nu sok dicaritakeun ku almarhum abah eta mah nu kos kitu mangarana engke lamun beurang puasa aju lamun magrib nginum na ge teu cukup sagelas dua gelas dahar da ge pohara nu tadina eueuh diaya-ayakeun ditimbang teh akhir bulan Ramadan teh beuh ngalintuhan nambah 20 kilo nah eta mah nu kos kitu marana orai koros nah eta lamun puasa kos kitu puasa orai koros geus moal alakum tatakun teh maka dituna lantaran orai koros mah urang diudag-udag orai koros aju digegel diantepen bae gegel ku sia untuna carumplak orai koros mah untu cumplak deui gegel deui geus untuan jagjana cak orai koros mah bangkong gegel anak
gabus bancet rada gede ya geus tak kaungkulannya kegel mah urang dieu koros iki sarua ta urang kitu itu bulan puasa teh ieu naon ye bonteng suri kok anak koros ieu naon deui ye jeruk kok bapak koros ieu naon deui wah sagala rupa deuk tarawih nggeh aja kunaon ye ieu dah napas Bang Haji mah geus kolot meureun aduh teu kuat jasa Bang Haji mah ya napas meureun lain napas meureun sebeteuing kabade eta kusia atuh jalamu normal mah moal kos kitu ya Allah ya Karim nah gitulah ieu keur carita urang puasa tina umum coba rada digeser saya ti kadanan ka puasa khusus rada khusus lah. Nah, kadanan kada khusus mah jagaan 100% mah hese 50% sarua bae pada praktek nama capek bae ngan anu geus terbiasa mah capek ge nya membiasa maksakeun aya urang mah capek teh capek nyan tapi tetep kudu rada dipaksakeun beusi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan engke nu geus kolot. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.